atuh. Ngan duit ngan boga 10.000 na deui mah muat di pangandaran ka Tasik. Ya, kieu carana Pak. Kumaha? Es teh anu botol. Terus? Naik kana bus. Terus kitu teh dina bus teh gogorokan. Aqua. Oh. Kan jadi tukang dagang mah di angkatan. Pulang di mana, Mang? Sawe ikhtiar zaman corona kieu mah. Aduh, Mang. Di ruas euy. naon? Arang di lega teuing. Lega teh tandana teh pinter. Ieu teh ti kudrat bawaanana ti pabrikna tarang teh lega. Aing mah. Hari kela aing ningali tarang lega teh asa hae nulisan, Mang. Nulisan kumaha? Tulisan nu jelas lapangan ini mau dijual. Duraring tunirang dorang aya kidul. Tujuh naon atuh Mang Dodon teh? Sampai den nges biasa macul ngan iya paculna buntung. Aduh, Macul naon tah? macul tanah tuh manya macul besi atuh. Mang Den, Kumaha? tanyakeun ari jelema bener di jeuna teh tina taneuh, Bener. ari kenteng, Tina taneuh. ari bata. Tina taneuh sarua. Mun kitu mah berarti atuh kenteng, bata jeung urang teh dulur merenya. Waduh, Mang. Meuli mobil teh badag-badag teuing. Keur incu biasa. Poker incu aya sugan teh. Kunaon atuh ngalamun wae? Bingung Mang keur corona kieu teh. Bingungna kunaon? Ningali tetangga anu teu mangidahar, anu gering diarantep. Oh nya. Itu cara film Korea mah. Heeh, Anu teu dahar, anu ceurik, anu sedih. Diceng-cerikan ku urang. Emang ge sarua bingung ieu teh. Nah, Incu teh ayeuna teu bisa sakola wayana corona. nyanya Ripuh, tapi kan bae budak teh bisa sakola mah. Nu penting mah BPKB bisa disekolakeun pan cair.